Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pemirsa, sim kuring hadir mawarta ngeunaan kegiatan literasi Al-Qur'an di Man Purwakarta anu dilaksanakan unggal isuk sameme kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ieu dilaksanakan ti Senin nepi ka Kemis di luan pusaka beasiswa jeung guru di kelas masing-masing. Kalayan tujuan pikeun ningkatkeun keimanan sarta ngalatih kamampuan maca Al-Qur'an. Kalayan hade jeung bener. Kegiatan ieu dilaksanakeun unggal poe Senen nepi ka Kemis sarta diiluan ku sakabeh siswa jeung guru mata pelajaran di kelas masing-masing. Program literasi Al-Qur'an ieu miboga tujuan pikeun ningkatkeun keimanan jeung katakwaan siswa. Oge pikeun ngalatih kamampuan dina maca Al-Qur'an kalayan hade jeung bener. Dina palaksanaanna, siswa maca Al-Qur'an secara babarengan anu dipandu ku guru atawa siswa anu ditunjuk. Kagiatan dimimitian ku doa, diteruskeun ku maca ayat-ayat suci Al-Qur'an, sarta dipungkas ku refleksi pondok. Kayaan kelas jadi leuwih tenang jeung religius samemeh diajar mimitian. Naon tujuan utama diayakeun kegiatan literasi Al-Qur'an ieu? Literasi Al-Qur'an nyata dilaksanakeun kangge ningkatkeun para siswa kanggo gemar membaca Al-Qur'an. Dinten upamana tiap dinten siswa diharuskan atanapi dikedahkeun maos Al-Qur'an di eta ngadorong siswa resep karena maos Al-Qur'an itu cuma tingawikan minggon kapengker terus dibudayakeun literasi maos Al-Qur'an. Dibandingkan Anu kadua, ti iraha program ieu mimiti dilaksanakeun di sekolah. Program literasi Al-Qur'an di Teras Lemah diayakeun sekolah Pak Empos Lami parantos di semester anu pertama kamari dinten teh program kanggo ngabudayakeun siswa gemar membaca Al-Qur'an. Anu selanjutna, kumaha respon siswa kana kegiatan ieu? Alhamdulillah respon siswa mah begitu antusias margi ngaos Al-Qur'an teh dianjurkeun atanapi diwajibkeun kanggo siswa-siswi khusus nama anu beragama muslim sareng muslimah. Itu paling. Selanjutna, naon manfaat anu paling karasa pikeun siswa? Manfaatna nyaeta alhamdulillah siswa dan sareng siswi di sekolah wungkul janten ngaos Al-Qur'an teh tos dibiasakeun di bumina oge masing-masing. Anu terakhir, naha aya halangan dina palaksanaanna? Alhamdulillah dina pelaksanaan mah lancar-lancar margi kan dibimbing ku pembimbing ti guruna masing-masing janten dina pelaksanaan mah alhamdulillah aya kendala naon lancar. Atur nuhun Bapak. Kami mangga. Kumaha pamadegan anjeun ngeunaan kegiatan literasi Al-Qur'an ieu? Menurut Abi, kegiatan literasi Al-Qur'an ieu sae pisan. Naha kegiatan ieu ngabantu anjeun dina maca Al-Qur'an? Kegiatan ieu ngabantu pisan Abi dina lancar baca Al-Qur'an. Numutkeun anjeun naha kegiatan ieu kedah diteruskeun kunaon? Kegiatan ieu kedah diteruskeun karena supaya leuwih ningkatkeun kana literasi Al-Qur'an unggal poena di Naon anu karasa sanggeus rutin ngiluan kegiatan ieu unggal isuk? anu karasa Abi setelah maca Qur'an unggal isuk ieu jadi karasa leuwih tenang jeung leuwih siap diajar. Kegiatan ieu suasana diajar jadi lebih tenang, religius sarta ngajadikeun siswa leuwih siap dina narima pelajaran.
Mugia kagiatan ieu tiasa terus mere mangpaat pikeun sadayana. Simkuring Aimah Fatimatu Zahra Sareng Kansari Pazain. ngalaporkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.